sia. Ante, Molor bae. tunduk aing. Mulai kejo tuh sabungkus mah. Aing lapar. Boro-boro boga duit aing ngulin lagi jadi sia. Jadah kasih LL. Gabeyan nama teboga duit. Sial. Tenang duit mah di aing. Mana? Yo, Tuh main siapa boga duit. terus lu gua ngomong saya bukan nulis sangun itu. Oke lah, mantap. Gua pakai kebal, gelang kepalanya lu. Oh. Bisa pusing tuh. Pusing lah cuy dilupain cici aduh aing. Disukan nih mah aing tuh. Mantep. Enon di masih emang. Kurang ngajerit bareng-bareng di maing. Ya dah cak yang naon karena Paling resep aing. Ngajailan si AM. tuh main si bangke boga duit. Di depan aku naon ya? Si Mel mau nantu. Pas napi telihun. Aing boga ide em. Ide naon sih? Buset, bisik-bisik. Cewek aing lepek. Pahit jasa celis sia. Tapi man, oh gede sih cul. Ayo geus gerak eksekusi. Mel, tanggung jawab kira ntar aja gerak, ente bisa turun. Eh sia em, masih bisa naik tuh bisa turun. Tak sia aing dulur ka hayang aing ge anu naikeun ieu. Geus ngomong aing yang tiga saya ieu. Geura cokot yang tangga tuh di tuh. Sia oh sia, geus nita teu sopan di. Geus geura cokoteun. Heeh. Kebo amat sih nyokot tangga doang ke. Rumah ada sih ya. Segitu bulannya. Cokotin koy. Oh, mesti bulannya tanggana. Nuhun le. Oh. Ya lu bego aing apa nyananya? Mohon awet teh budak. Aing geura sampe, aing mah beuteung aing teh kuat. Jada teh si Acul. Kamu numpatna cepetnya sedih. Aste, aut teh. Ampura teh. Dasar warga haram jadah. Bisa-bisa cekaran bangkai ke kebelanting. Astagfirullahaladzim, sia deui. Asyik ka mana lu batang kieu? Ampura Pak RT, orang buru-buru. Buru-buru ke mana sih? Selamat belum siap lagi. Sulit diperjelaskan Pak RT. Jadah doang, bukan warga, udah beres sih dia. Sendal ke mana dia? Jadah si Mel tah. Lu bisa kuat ya, saya buat tengahnya. Dari di bapaknya. Nah, lokasi mantep ya. Ya. Waduh. Sama aing jadi runtah kieu. Gedeng. Kemana sih? Selamat siap, boy. Sulit diperjelaskan, Pak RT.
orang nabrak aing tadi di jalan gitu. Pasti patuker jeung anak haram jadah pasti melel katemu di jalan batu we beungeut tah. Bangke, kontak dahar. Waduh, bener-bener selel. Diseubuh aing sakit kalapar deui. Nungguan sia tisu. Ya ke ampura tadi di jalan loba kendala. Ah, geus. Ulah cerita sia. Lamun cerita sia mah panjang. Deuh, lapar aing. Ya udahlah, kita nikmati aja. Ayeuna diuk sia. Widih, mantep lel. Buku di Cirebon saya bisa dahar di gunung ngeunah. Aing gitu loh. Lah, kok berubah sih? Tadi aing melil jeung lauk tembang. Kok enak jeung rendang sih? Kok si Mirel asana poin tadi sangunan geus dituker jeung batu. Kok dahar di ngeunah ya? Woi, eta kejo aing. Naon sacu ngaku-ngaku, ieu mah sangu aing tah nang si LL. Oh iya mah tadi anu nang meuli aing. Yo, sangu sia nu ieu yo. Pantes. Jadi rendang laukna. Mantap deui. Sering-sering becul patukur kieu. Pantesan lel, duit ceban bisa jadi rendang. Tuh siap pejat deh tuh. Bener-benernya si em. Ih, sia teh. Bisa stroke aing ka belah ieu ningali warga kos kieu. Ih, kunaon kitu? Tadi melel terus si Anjul ayeuna sia. Aduh lah sahabat aing teh. Tuh, sahakeun tuh sutradara tuh jeung aing ditahan gitu. Geus sih pas teh. Aing sih. Bener kitu pasut. Lah aing bae tunujieun apes anu sejen, jadah sia. Weh, pada makan enak nih. Pak RT. Gila enak. Ka dieu Pak RT bacakan ya. Pak RT, boleh sinisin. Oh, Pak RT. Jarang-jarang ya dibayar para keluarga. Geus tudak coba ge, ulah nyeparu sing aing bae, terutama sia lel. Tadi Pak Sampro sia patuker sangurang tah, masa ada pamer batu ke sia? Batu Pak RT. Kurang lieur. Bikin warteg jadi nasi padang. Tah si Ancu pamawatna teh, jeung si OM. Lain aing teh. Si OM, aing mah nitahan doang. Nah, masalah ada sia kabehan ge ngalaleureun aing doang. Lunjak sia ka RT ge, harus jadah doang. Ayo Pak RT yang bung. Hayang aing. Aing bebel-bebel ka barareun sia. Run. Wah.
Oke, kata deui mah. Launan lupa launan. Tinggal.